بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم بأرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Syarat ayan sukun teh letah teh lebih karena makhraj karena posisi dot tapi keluar bal tapi itu aya harakatan tersebut entong dibaagkeun karena bisi ayana siga parolah entong ba'd kena airnya sehingga ba'd jadi air terus kena letah teh karena posisi itu tapi tak ya ba'd isyarat unzur kaifa nusarriful ayati la'annahum yafqahun unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Sebab tungtungna fikol sebab tungtungna tasyidan hak kok karena makhraj jawabnya namun aya kajer di haki hakoknya dan karena makhraj lain teu aya harokatan. Qul lastu alaikum biwakil Qul lastu alaikum biwakil. Tapi tadi kan di harokatannya tapi karena makhraj qaf lain haqq lain haqq lain gitu. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum
عليكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ya Allah. Qul bedakeun ku anjeun Rasul Muhammad wa ari Gusti Allah al-Qadir anu maha kawasa ala ayya ba'atha kana yen mutus Gusti Allah alaikum kalajen kabeh azaban kana siksa min fawqikum ti luhureun alajen kabeh terus natilang kal hijarati wasoihati siga misalkeun Allah kawasa nurunkeun hujan tapi lain cai batu sugan ya kawasa ka gila-gila mending lalu ti umur segede puluh umur kurang segede puluh kamana lipatna wasoihati atawa sholat anu tarik di luhur juga misalkan atawa kumaha ya sholat tarik kalau kabeh jelema au min tahti arjulikum atawa Allah maha kawasa karena yang mutus Gusti Allah karanya kabeh karena siksa ti handapkeun suku misalkan ambles longsor atau ambles be tadina bisa rapat tuh suruput be ka jero tanah kan bisa lah Allah makawasa ya. Atau bijil cai di handap tetangga banjir itu zaman kanjeng Nabi Nuh kan mimitina teh di handap heula di hawu bijil bijil cai di hawu bijil ke ti luhur turun teh terus bakal kabeh awal bisakum syi'an awal bisa yakhlito atawa ngabeda-bedakeun Gusti Allah kumkaran jeung kabeh syi'an menurut bilang-bilang mari-mari pisah-pisah mukhtalifatal ahwa nu beda karena bisa we ku Allah teh jelema teh dibeda-bedakeun kahayangna jeung kada wong kabeh nu ieu hayang kieu nu ieu hayang kieu dua kana teh Garut wa yuziko jeung ngasaankeun Gusti Allah ba'dakum ka sebagian aragan kabeh bak sabatin karena balaina sawarena teuing kita iku Garut bisa bae ya Gusti Allah teh dibeda-bedakeun kahayangna jeung mereka wong kabeh Garut bener diturunan siksa tah ya Garut teh nafsu bae nu kalete ya qala sallallahu alaihi wasallam lama nazalat hada ahwan qala tahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kanjeng Nabi lama nazalat dina nalika turun di ayat cek kanjeng Nabi hada ari perkara tahwan leuwih enteng wesana terusna leuwih gampang
Walamma nazala maqaulahu nalika turun ayat memehna maka kanjeng Nabi teh ngatoakan Gusti a'udzu biwajhika kami nyalindung ka Gusti kalawan Gusti itu dina hadis riwayatkeun ku Imam Bukhari. Dina Imam Muslim aya hadis saat Rabbi Allah yang sa'ala ba'sa ummati bainahum. Kanjeng Nabi nyuhunkeun cek kanjeng Nabi kami minta ka pangeran kami supaya ya non kagorengan sebagian umat kami teh ulah kena ulah jadi goreng karena sebagian deui. Nah maka eta mah untuk dijabah Gusti Allah kan aya di Madinah yang disebut Masjid Ijabah. Ngadoa Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi ngadoa Allah Subhanahu wa taala tadi antarana tilu doa aya hiji teu dijabah teh naon supaya umatna alakur. Nah eta mah teu dijabah ku Gusti Allah teh moal cenah kitu tah. Jadi keuna sina paraseh moal alakur cenah. Jadi ada tangka ayeuna ge eta mah sakali Nabi ge nu doa ieu mah teu dijabah ya. Sehingga pasti be aya saya modelan di kaca meureun itu nya di kaca gedeanana rek diulah terus di kanana pasti jelema teh beda-beda kahyangan teu sa ya ngan berkait di urang mah kabani naleutik ya sehingga masih loba kasieun ribatur mah kawinna geledek itu lamun dinya galut-galut unzur kaifa tusarriful ayati la'annahum yafqahun unzur berarti nalika anjeun kaifa tusarrifu karti kana kumaha ngabulak-balik kusara tresna martelakeun Allahum ayyumat al ayati kana pirang-pirang ayat anu nuduhkeun kana kawasanan Gusti Allah la'annahum yafqahun itu supaya eta kaum teh pada ngerti aya alamuna annamahum alaihi batil bahwa laun rupa perkara anu teu dipigawe ku kaumna nyembah ka berhala musyrik ka Gusti Allah eta teh kabeh oge batal ya terus non teh patekadan kaum anu boga patekadan bahwa aya perkara anu bisa ngamadawatkeun jeung ngamanfaatkeun salian Gusti Allah eta teh batal. Ngan saukur Gusti lamun Allah geus ngairodah moal aya anu bisa nolak. Supaya apa? Sebenarnya baik kan? Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Wa kadzdzaba jeung ngabohongkeun bihi kana Quran saha qaumuka kaum anjeun wahai Muhammad wa huwa bari Al-Qur'an eta laku padahal perkara itu aya kaum anjeun teu percaya kana Quran padahal mah Quran teh hak kageulang kul bejakeun ku anjeun ka Muhammad lastu lain kami alaikum kalian kabeh tanggung wakil itunya anu kapasrahan anu nya nguruskeun Pak Ujazi terus kami ngabales ka anjeun kabeh bejakeun ku anjeun ka Muhammad itu bejakeun kami mah henteu nguruskeun anjeun kabeh sehingga kami bisa males ka anjeun kabeh kami mah inna ma'ana munzirun itu bejakeun kami mangan saukur nyingsieunan kami mangan saukur ngabibita kami mangan saukur ngabejakeun wa amrukum ila Allah urusan maraneh mah jeung Gusti Allah itu ada qaulal kita kayu teh samemeh aya parentah pikeun kita pikeun perang hari ayeuna mah kudu dipaksa baheula mah bejaan ajak singsieunan itu geus kitu teu iman geus geus hari ayeuna mah bejaan ajak singsieunan
tedaikeun paksa. Kudu daek. Teu nama kitu. Likul nabain mustaqar. Likul nabain eta tetep pikeun saban-saban carita khobar terus khobar mustaqarun ari ayat tempat tetep waktu yaqau fihi. Itu setiap beja nu dibawa ku kanjeng Nabi ti Gusti Allah itu ayat non titi mangsana mustaqar teh. Oh, sana sok ari kitu mah turunkeun siksa ayeuna teu bisa ngatur kitu mah ngatur ka Gusti Allah. Pokona mah aya waktuna. Itu. Wa minhu azabukum sebagian perkara anu geus puguh waktu teh nya nyiksaan jeung kabeh. Ke kumaha cek Gusti Allah waktu tadi wa sawfa ta'ala oke ge pokona bakal kanyaman bakal karasa. Nya tunggu buat bae aya waktu. Ya oke. Geus paeh mah